Soleh, preman kampung, boga sifat gede amek, tekaop kasinggung, tapi jelmaana pemikir. Mun rek kitu toge, mikir heula nepi ka 2 poe. Idris, preman kampung sabola, musuh bubuyutan si Soleh, beungeut kinyai mun keur galau, watakna tertutup, misterius, dan eta boga tapeat tiap lempang 5 lengkah pasti busiat. Duh, kararasal ke hirup sapoe teu meunang piomongan. Eueuh kopi, eueuh udud. Kemananya neangan musuh. Ini jalan-jalan sugan panggil jeung si Soleh. Ngeunah meureun keur kararasal ge mah. Panggil teh digelutkeun. Ini telah jalan-jalan neangan si Soleh. Namaku Bento, rumah investor, mobilku banyak, harta berlimpah, bisnisku salah, jeung lapar deh ini. Majikan ke mana deh? Bun, sabun. Nyari awak kieu, kedelut sapoe. Gara tuh aya nu ngajak gelut datang dari awak ya kuat nenggelkeun peureub kanu beungeut. Anjir si Idris pasti neangan aing ya ngajak dipaseaeun ieu jeung aing kebenaran pisan aing gelut ladenan gerak wae. Kebenaran aing tangi jeung sia ku aing tadi di tayangan. Sarua aing itu tadi neangan sia geus teu kuat ya aing hayang ribut. Sia apal ya naon? Bedog ari ieu Belati, sugan tamah. ayu. Nyesok sabaraha tuh? Nama we 20.000. Siap. Ayu sok deui lah. Lumayan ya. Ka bedog yang melahan suluh. Namah 20.000. Si Soleh Ayo nama boga peso, boga duit, yang udud lumayan. Jangan ngisikan bawang wae di dapur mah. Neura, sugan aing dek dulu tadi teh. Koplok bangsa. Sampurasun. Orang Sunda minta bantuan ke orang Sunda ulah hilap. like, comment, and subscribe channel YouTube kami Pandawa TV. Tonton videonya, like, subscribe-nya, jangan lupa.
Atur nuhun. Nuhun sadayana wargi Sunda. Kan nanya ke kamera. Tadi itu kasih Geus tumpuk ka ditu lempeng we. Aduh, kenapa enggak geter?